Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur, kapan manusia teh aya 3 tahap, aya hayawani, aya ruhbani, aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang, ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae, 2 kudu loba jelema bae, katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae, eta bedek berjamaah bae haji pendi maka masjid, hei dak ayo berjamaah, ayo jeung aing imamna bae. Iyalah eta ibadah nu pangkat da hayawan, ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos kieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani, ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah. Nya nama loba jelema sakitu, sepi sakitu, baju bagus sakitu, baju goreng sakitu, seubeuh sakitu, lapar sakitu. Iyalah disebut da pangkat sholihin. Wah istimewa ya marohbani. Nomor katilu marobbani. Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih. Terus we malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung di nerakakeun teh hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Pugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih. Ahli neraka malaikat neangannya nak teu kapanggih, ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya nak teu kapanggih. Di mana ka si jelema? Usulnya lah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema nama. Tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh, di mana ayana? Hehe, cak Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh Rabbani, atuh kumaha aing bae sia. Urusan ada tuh mah aing bae. Tah eta matak aya di Jakarta toko Rabbani, cangcut malulu. Teu beres ka Jakarta. Nah iyalah saha nu pangkat Rabbani? Kutub Rabbani wal arifus samadani. Para aulia Allah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang. Para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia, pangkatna wal arifus samadani Rabbani. Heseun malaikat di neraka neangannyana, heseun malaikat di sorga neangannyana, kapanggih bebejak ka Gusti Allah, cak Gusti Allah jalma teu hayangeun neraka, teu embungeun neraka, teu hayangeun sorga, hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya. Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana? Apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani? Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat, eta mah nandek salat susuitan tolol. Hayang kanyawan ku tatangga patlon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang teh bego Waalaikumsalam. Naon sih? Di roh ku ra gering ieu. Geus sarua cek nya. Teh nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jen kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun. Nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naek engke ka dokter
Kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulan nama awak urang mah jasad. Ketika roh geus keluar, digotong, dikubur seminggu 2 minggu, buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon. Sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan. Nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan. Nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hileudan. Nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung. Wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen ku kumaha. Nu jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh. Mantak aslina awak urang, aslina jasad urang mah lain awak. Lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj. Panjang mun urang nyaritakeun ruh, jeung di diri urang aya ruh, bakal nikmat urang menyaritakeun ruh, bakal nyaho urang ka makom manusia-manusia. Anu boga makom, boga hal, pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya. Sebab naon? Urang nyaritakeun tentang zuhud, nyaritakeun tentang riyadhah, nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa. Mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud, seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah, seluruh batu nu aya di Madinah, wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae. Umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu. Cukup deket jeung Gusti, dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat. Sakitu Gusti Allah teh. Geus urang kuarima tumarima nemah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat. Abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Wa taral jibala qamidah, disangka gunung teh teger kuat. Horenganan tamuru marro sahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku saya jadi raja. Hah? Teh udang Jokowi udang.
Prabowo urang cak Prabowo hirup kene we can nyaho bawa jadi bonte itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia urang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan 5 ilmu yuk geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talancuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup mun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu teh boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Ngarantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan nu mana deuk ka Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal nanya teh ya teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon ieu budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae
nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya tuh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ye mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh minta deui si mah gawena minta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh sia mentana mio sabareh tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ang balikin motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia sabaraha kali pada mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun ku ari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muina ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita
Mui abdi aya orang kronjo. Panggil. Iya nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bares tah mah. Lantarannya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong. Dibere naik ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu naik ngomong. Ieu mah anu berkeliaran we sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu. Pernah nyampaikan? Pernah. Cara nyampaikan aku mah muludan bere duit. Eta lah lamun dari bere duit ngaco. Ulah nu eta. Nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha. Coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain sebab. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, teu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tablighur risalah." Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Wah jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milunya dan digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikan apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tong geus datang ka songhek.
siana nu teu daek falanaqussanna alaihim. Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah nyawanya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib ya Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kieu haju HS deui eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lumpat ka mana sia ayo sia dalu wa kunna ghaibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan aduh dek lumpat ka mana ya aing dek lumpat ka mana nah kabeh bakal ditanya falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman
Wakafatani ayat 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kamawar udah pi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudnya naon timbanganna jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelema na tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol bodewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae lanang eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal ampura aing haji ya tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah ya deui udah ngampura sarekan hampura aing si hampura jasa mun aing kawin deui tah
pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan di bawah teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula kek kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitunya dia menduk Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres tuh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana teh Pak ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun tak naon cak dibeu ulah bomong berat antah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long geus nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar solawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leketeh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka
khalqaka sahaya kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad. Oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula mas sana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat geus disalabat-salabatkeun mantap ku hari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana taruh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbang lah cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai aya sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diaturun teh jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk ya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapadan tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan teh Jibril beak geus aya we nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek gitu lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang tah ke dajjal lah turun wah kaunggal nagaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh
tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari ge sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae ge sumuhun engke mah ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia. Hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia? Mio. Mio datang. Sia naon hayang Avanza, berem Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh harta telempang hakina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal takarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab sangarang teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak ditangkul perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu gila ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara ribu tahun tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang jas halis buna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajen kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal binatam likho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunggankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian
eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi samarah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kanjeng Nabi urang. Mulai bahala kawin Kanjeng Nabi sapan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ieu ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngabang itu maut ibadah ke Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deh belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ieu urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka pardetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewana kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyana kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyana ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian
bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ke negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Ya, raja jurig newo-newo meureun tah. Gawat. Ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapangi ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir para rakyat lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal. Celina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge deuleut tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir kabeh geus tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kitu atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh
urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke diserang si Cenglu tuh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng geus nu beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna boga nasa anu tangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan urang kuhahe kiai nu aya di ditu kuhahe 4 kali da kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek nah ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang eueuh nu handal eueuh nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika
Nah mulailah gedung dibangun, gereja dibangun, masjid orang dibangun, kayak dibongkar. Nah ini mah cerita singkat nah bae lila kene eta mah urusan kos kitu mah sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya bakal perang teu kumaha henteu bakal jasa. Nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon sakar kulon baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy terus kau nggak lembur nulian jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni dek mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asalnya ho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai itu salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan ku hari masjid geus teu make tihang geus mulai kan ku hari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 ku hari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu lisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kos kitu mah telek iman ka anjeun telek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna
nu ditalingakeun sing hadasia reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh bandang karak nah kumaha deui kenapa bandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakian teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dararekeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon bandel mah teu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala anu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingsieunan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir tuduhkeun ieu jalan surga ieu ieu jalan neraka ieu golkar ieu kudu tuduh ulah sembarangan babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerika sarua bae hese-hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pabadun kulun palesabadun kulun palesa teh kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek talu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia
deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunah apansa di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah atuh nuhun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh atuh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyira wa syahida wa mubasysyira wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at-ta'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia Montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nama kadituna aya idkhulu zakar bisa dulu eta ibu lulusan nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong cih atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh Masya Allah emang orang Jawa mah pikaserian bae dikaserian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideg bae di teh di hareupeun lawang sambarkan ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki segena opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu tak mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum artina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiman nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus si memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deukeut ka Allah
nu opat eta ngahalangan deket ka Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deket jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aloh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturan atuh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji nomor kaduana hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe ya Adam hai Adam turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deketan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe seueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tangga tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ke 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburinya bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburinyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan
biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil katarang abah ya katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo hajo SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam tah mah masyaallah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di sap di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan akalan teh geus kitu ngaran pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana didinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu Namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh
digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atas sana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun ku ari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah gitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu taraweh teh daek menghadap kereknya nantu taraweh nage milihannya nanu 11 di mana oi taraweh nu 11 di mana tuh di masjid itu yuk urang ka ditu lah di mah 23 sapae neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geus alhamdulillah